Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana utamina anu mikalandep kana unak-anik basa Sunda. Sareng teu mengukur unak-anik basa Sunda. Engkena mah kali itu insyaallah kena ada seni sareng di antos wae pemirsa sadayana. Teu hilap kintun-kintun ieu kawargi urang. Wargi urang anu sok kasah heula payunan lah. Aduh sinta rame euy. Mohon kintun-kintun ka Mang Tata anu nuju ngempelkeun eta rongsok di Irak. Ieu rongsok kanteng di sakilo sabaraha. Oh, tilas perang gitu nya. Eta di kilo eta teh. Hebat. Mang Uden ieu teh alhamdulillah orang tiasa penak deui tiasa nepangani para pamirsa sadayana bangiteun biasa we. Urang ngabahas hal-hal anu ringan-ringan lah. Anu simpel, anu enteng lah. Nu bareurat mah tos aya para ahli nanya gitu. Mudah-mudahan ke pemi aya waktos urang ulem gitu nya. Wah, saya. Mudah-mudahan keur saeun. Enak urang ngabahas tentang naon ya, Bang Den ya. Saya nama ayeuna teh urang ieu lah dina sabudeureun awak urang gitu kan. Ari basa Sunda mah pan eueuh bisanya beunghar pisan kan di kawit ieu ngadamel channel oge kulantaran eueuh basa Sunda gitu nya. Tah dina ieu mah urang-urang rada spesifik, rada heuretan gitu. Nyaeta urang ngabahas perkawis obahna sirah. Da dina basa Sunda mah obahna sirah oge aya sababaraha jenis pan aya sababaraha nami lah istilahna. Obah berubah gitu kumaha? Nya robah. Ya urang lamun ngarobahkeun kieu naon kieu naon gitu. Panyata jadi baja hitam soalnya berubah tuh sanes gitulah istilahna. Oh, ini pergerakan mungkin ya. Ya, ngagerakeun, ngobahkeun, nya ngobahkeun ngagerakeun. Oh, di Sunda mah aya namina obah. Tah aya istilahna gitu, istilahna beunghar pisan. Beunghar. Tang tos orang Sunda pamirsa kedah ngarasa reueus ke basa Sunda dina ngobahkeun sirah wae aya sabaraha rupinya. Misalnya nya contoh urang teu mimiti tungkul teh nyata posisi anu asalna tina ngadege rata ieu terus turun eta tungkul meninggal ka handap we nya. Muhun tungkul katukut tangah kasadapan ceuk dina paribasa mah Tunggul mah ka handap ya tangah mah kaluhur. Tanapi dangah tangah tanapi dangah kaluhur. Dangah mau kaluhur eta mah tungkul dangah. Antara misalkan nu saresna ngalieut ngalieut benten sareng ngareret upami ngareret mah ku soca hungkul. Upami ngalieut mah sareng ieu obah sirah teh sadayana sirah gitu sanes upami ngareret mah soca. Kamu mun ngalieut ka sisi ka boka kenca boka katuhu. Mun kaluhur lain ngalieut. Tanah. Lamun digoroan ngalieut. Jang gini di luhur. Oh, ini jadi tangga. Anggar sabarna tangga lain ngalieut. Misalkan ieu Mang tuang heula. Kalau kan naik kaluhur samanehna teh. Eta mah tukang ngagali sumur. Nu ngagali sumur itu orang Jakarta. Entar aja. Kaluhur entar aja digang gitu. Jadi kalau kahanap, kaluhur, kahanap tungkul, kaluhur tangga, atana pidangah, kakenca ngalieut, kakatuh ngalieut. Aya deui henteu? Sok nu sanes misalkan. Seueur salaresna mah. Aca-aca. Ngaleh-leh mah posisina teh kieu. Si ieu teh posisi dina tanah teh kagigir. Ngaleh-leh gitu. Eta ngaleh-leh. Sarangan-sarang ieu teh biasana ngacai. Eta mah anu teu damang gitu. Teu ieu biasana anu tas ieu tas dicarekan, budak dicarekan bari ngaleh-leh kieu bingung merenya dicarekan ku kolotan misalkan gara-gara jajan teu dibere gitu. Pamingaliuk mah muter gitu nya, ke kiri, ke kanan, kencang.
mun ngaleh-leh mah Kadi patah gitu nya. Ya. Kawas Tah kadi. patah gitu nya. Terus Aya senang oge ngalinggek. ngalinggek. Ngalinggek mah biasana dina jaipongan sok cet. Dah, aya kituan. Set kaluhur rada kaluhur ngalinggek. Biasana gitu. Ngalinggek eta mah. Ngalinggek biasana mah dina jaipongan, dina ngibing lah istilahna mah. Atanapi misalkan anu sanesna aya nu namina ngaharuk. Ngaharuk teh Biasana banget ku bingung ngaharuk. Atanapi ngahaluk. Nah, ngaharuk itu robahna sirah tapi kulantaran manehna bingung beban pikiran atanapi boga kasusah atanapi boga masalah biasanya sok ngaharuk biasanya mah sok ditambihan ku kieu saking beratna urang nya bisa ditahan ku beban eta aya gaduh beban jadi ngaharuk tapi sigana bebanna di daerah payun da mun beban urang ka tukang mah sareng ngaharuk merenya teu jengkang itu jadi saking ku seueurna beban gitu nya non pikiran samata naon ngemutan ngaharuk eta aya nu sanes deui naon teh ungeuk nah ungeuk mah apa ungeuk kumaha coba ungeuk mah setuju nya gideg kira ungeuk sabaraha kali disebat ungeuk terserah muhun hiji ge cekap hijau ge disebat ungeuk muhun bentana sareng tungkul mah biasana rada rami ayo sekali balik deui tah kalau nya bentena kan benten jadi ungeuk mah kahanap balik deui tapi engal mun sakali engal mun seueur oge disebutna ungeuk sami ungeuk-ungeuk oh ungeuk namun tunggul siga kieu singa Depok teh sirahna ungeuk-ungeukan seueur ungeuk-ungeukan atanapi ungkleuk-ungkleukan gitu tapi nya eta ungkleuk-ungkleukan teu mengukur dina robahna sirah gitu ungkleuk-ungkleukan tapi ya di sekitar lah nah kan di jang leher sang beheung gitu lah mun tungkul mah lami mun ungeuk mah engal gitu nya sekali mun seueur ungeuk-ungeukan upami gideg mah sami upami kayak kieu sakali mangalieup kali ngalieup upami gideg mah balik deui gitu mantun teu upami ngalieup mah aca tak orang Indian lo bagi gideg mah upami ngalieup mah mung sakali mun gideg mah 2 kali lamun kitu gideg teh tapi sakali biasana gancang pan air gideg mah gancang tah onten teu moal tuang heula moal tekedah siap eta biasana jam aya tujuanana kan aya ungeuk mah nya tujuan terus biasana mah ungeuk mah nya tujuan upami gideg mah justru sabalikna atau janya gitu nya nolak misalkan tuang heula jang atos yang teu ngeunaheun deui nya dan atos tuang atos tuang teracan ya eta ya benten deui kan ai anu lapar benten atau jang tuang heula atoh atos oke tadi naon godeg nah aya naon deui gogodeg aya nya gogodeg mah biasana ngobahkeun sirah lamun heran ngarti nah soal gitu biasanya yang upami dilarapkeun sekali mah sok raos kan gitu dengar kunaon eta bisa lamun dipiriku kenang jadi ngagodeg udahnya ya eta biasa dina kok jaipongan gitu ya godeg eta mah robahna lamun dina jaipongan godeg gugulnya sanes gogodeg nya godeg ieu Pak eta mah godeg beda godeg gitu eta mah godeg benten atuh sok sanaya ari kieu mah ngonek nu tawi lanjut naon deui sapertosna mah itu orang di ieu deui nya orang di ngalieup teh tanggah ngalinggek gogodeg naon deui tadi teh ungeuk ngahaluk tanggah ungeuk-ungekan eta teh dina sirahung anu tripping disebutna naon mabok istilahna naon mangga para wargi sadayana anu tripping istilahna naon
robahna sirah alabatan kulat loba sih stripping. itu juga tripping kenal. Masya Allah berarti nya beungar pisan dia teh seueur di pami orang senam Pak. Mun senam mah pasti ya gerakan kepalanya ke atas ke bawah paling nunjukkan arah gitu. Iya, Tapi di bahasa Sunda mah aya ngaranna. Aya ngaran istilahna Ya istilahna. saking ku beunghar. Jadi upami misalkan aya orang Sunda teu ngarasa reueus kana basana kacida. Kacida pisan berarti anjeunna teu diajar. Teu diajar tah atuh hayu meungpeung maseukeun aya waktos urang sami-sami diajar da anu ngonten di dieu oge sanes tiasanya. Gitu. Abdi pangpangna mah nutut tiasa pisan. Sami abdi oge teu tiasa. Yang belajar di mata Iya, mata oge. cicilan teh. leres pisan pemirsa. Mudah-mudahan ngalangkungan konten di Padaringan Channel. Leres. Janten ngageuing wargi urang sadayana anu tadina henteu ngemutan karena bahasa sorangan, anu teu mikanya karena bahasa sorangan. Jadi lilir hoyong janten kabita. Jadi tersadarkan Cek bahasa Kamalayo nama hoyong diajar karena bahasa Sunda. Dah sakit kulantaran sakitu beungharna. Tah gitu pamirsa geuningan di Sunda mah ku beungharna teh dugi ka robahna sirah teh mastaka aya istilah. Cik abi bari ngetes Sok Cik tungkul tangga godeg aduh ngaliuk Ngaliuk mah sakali. ngaliuk luak liuk luak liuk mah beda deui kan istilahna luak liuk kan ngali ka itu ngali ka dieu beda deui eta Beda. ngalinggek Ngalinggek. dia kahanap kaluhur Lah gitu tetep lain ngalinya kita budak kudu aya piringan oh, kenangna. selalu. Ngaharuk Ayo. nah gitu ya kira langkung gitu pamirsa pami ieu upami misalkan teu apal keneh setel we 10 kali sugan konten ieu tinggal we Kang Wowo gitu ieu Gitu. teh gerakanana siga sapotos kumaha ka eta gerakan istilah dina gerakan-gerakan anu aya dina mastaka urang sadaya. Dina bahasa Sunda ge seueur nya selain mastaka Ongke urang badah hiji urang badah. ngame mastaka hungkul Tuh. acan kana panangan mastaka hungkul wae tos badai kali 15 menit gitu. mohon Nah gitu panginten pemirsa jadi tadi aya PR-na mohon anu robahna mastaka alabatan stripping istilahna naon. Mangga tulis di kolom komentar. Atur nuhun Bang Uden. sami Turun oke ke para pemirsa sadayana nu masih manco insyaallah kapayun orang ngebahas deui hal-hal anu aya Sanes-sanes. patalina sareng budaya bahasa Sunda sareng sejarah sunina sanes kitu. Atur nuhun mugi aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam